sakecap sanagara bakal apaleun bakal diperhatikeun ai kursi kerajaan teh lain tempat keur ngabodor ai kursi kerajaan teh lain tempat keur ngalawak tapi kursi kerajaan teh nyaeta hiji tempat pikeun nampung aspirasi masyarakat pikeun ngalaksanakeun naon rupaha kahayang rakyat itu sinonama ngan cilingan kade di mana-mana pamimpin geus ngalimet alim ulama geus geyebet nu beunghar geus kararumet nu miskin geus ceceremet di dieu pangsakan geus diambang pintu imana ayana ya ia bisi hidup di parangkeun sanajan henteu oge da anjeun teh cing bisa mimpin diri tetap sanajan maneh teh jadi raja oge anjeun teh pamimpinnya eta beh dieuna pisan anjeun teh mimpin diri mingkat karena jadi pamimpin rumah tangga ya naon mimpin diri teh leungeun suku panon ceuli ucapan kudu dipimpin ku maneh hartina ulah rek satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana mimpin ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana sedangkeun dina wujud urang teh beda-beda pahamna beda-beda ahlina beda-beda pangabisana di antarana panon ahli nempo ceuli ahli ngadenge irung ahli ngabel sungut ahli nyarita tak ieu anu opatan teh beda ahli beda pamadeganana beda pahamna cirina nangka asa hari ciri nangka asa cek panon kumaha koneng kumaha cek ceuli ngagebluk ka kuping teuing kumaha cek irung mah cirina asa teh seungit kumaha cek rasa cek letak cirina asak teh amis ya timalan beda pahamna panon jeung irung benten nyerang teu irung kana panon sugan dume beda paham eta irung beda paham jeung panon dume ceu panon koneng ceu irung seungit nyerang teu eta irung kana panon bawa pasukan korong dume cek ceuli ngageblung panon ngambak henteu kana ceuli bawa pasukan sieu nyerang henteu tapi ngabuara dina rasa nah da beda paham beda golongan oge dina wujud urang mana sok parasehat ceuli jeung panon irung jeung panon nah ai jelema beda golongan beda paham beda agama parasehat goblok henteu ya tak di sini nu masak ngaji mah ulah kaluar tina dirina nur manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar eta hirupna ulah nuduh kanu jauh ulah jawang kanu anggang nu caket nyararaketan nu deukeut nyaradeusang moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh gerak-gerak gerak panglihan cirina satangtung diri ya lain benar ngadengkeun kolot ngomong bedanya datang primo jual
dewek teh kacohor anu ngaran teh jadi primus kan primusa geureuh. Padahal dewek mah Jeremy Thomas. Mana Jeremy Thomas mancung aing pegek. Berarti aing mah lain Jeremy Thomas tapi Jeremy Buru. Ya. Keayaan aslina ayeuna itu asa teu puguh dedengean anu rek perebut kursi. Heng-heng kudedengean nya aing mah terkait itu tadi yang jadi korban elit politik. Mau dukung itu tadi aing deklarasi aing mah mana lajo ge mau tengah teuing isi kagak lain ngadukung itu ngadukung ieu ge aing mah angerek ieu diiket di bawah ge cocorowokan itu ieu nepi ka peuleus jeung gerong wah hidup anu ari pek bagus sejarah radi mah poho we ka aing kana leutik si goblok ge. Aingnya, nu macak jauh ge inget deh karena keterangan aing maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu lain. Cek Allah, ieu cek Allah. Cek keterangan. Lamun jelema budak-budak wae dunya tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya. Ya, gitu kan? Pikir milih. Syaha-syaha jelema anu muda-muda wae kadunyaan tanpa mikiran akhirat maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah. Sedangkan lamun pangeran lain tika Allah musyrik ngaranna. Ari musyrik datangna ti iblis. Iblis benar iblis. Jangan pikir meureun pikir nakeun masaha-saha jelema anu muda-muda kadudukan wungkul tanpa mikiran akhirat, tanpa mikiran rakyat jeung negara, saeta pangeranna teh kursi. Ya. Lain Allah. Benar. Jadi ai salian tika Allah nyembah teh disebutna musyrik. Ai musyrik datangna ti iblis. Kali mikir we ayeuna mana eta pamimpin teh jelema atawa iblis sakitu. Ya, lamun teu mikiran soal akhirat jeung teu mikiran negara jeung bangsa. Kenapa? Ia macam keterangan lain jeung aing. Lamun aing ngomong kitu mau ditewa. Banyak keterangan bohong pan maha benar tadi dengan segala firman-Nya. Ya, gitu. Aing geus matak deklarasi kumaha geutus batuna kejebur saina. Saha ketika kalau semua anak lu atau lain sana kadi. Sorry. Tak itu biasa. Moga-moga ieu ilmu teh sing jadi jimat parepek. Bisi diparengkeun hidup dipercaya ku negara, dipercaya ku masyarakat jadi ais panapih negara astina. Sing jadi pamimpin panutan negara jeung bangsa. Anu mawa kana keadilan, mawa kana katentreman, mawa kana kaayeman, repeh rapih serta laharja, silih asak, silih asuh, jeung silih asih teh ulah ngarukur di jeung slogan ngungkul, tapi jeung kanyataanna. Geuna merna umamina sakinah mawadah warohmah. Timaran. Ya. Oh,
dipikir-pikir banyak aing mah sok kabagan deui puhna wae aya pangabutuh di luhur geuningan aing di gunjang ganyi muleutik aing geus gek mah cicing dina kursi poho we kanu leutik teh padahal teh keukak-ukakan teh dengke ku perekonomian bagian diri murna aing mau jadi korban elit politik ngadon-don dah kalau mau sungut awas luhur aing mah hayangnya howe nepi ka pelbah mana betul patuna menyebur cair moda aing karasana mah ku dewek atuh wayana ekonomi apung-apungan teh geus 2 tahun aing ngeueuh panggung sabulan teh 2 panggung 3 panggung musim hujan ongkok Munta aya Pak Haji Sidik ngintunan kopi kakang sareng rokok Pak Haji Kuswa barang Kang Idan teh kadewek barang piring ai pokona mah da jelema mah kumaha kahadean nilainya sama Nampir buluhulah kita pinyakan karena naon rupiah dirikan serang atikan mugiawai jadi jimat parepe kaulanul amarsi barang nuju raus lampi wajangan geratak teh hujan menegede angin ngagelebu awas tiris lu saya paparan Somping Raden Dewa Brata putra mahkota negara asli Sumar Manigan Sampurasun Pangansi pindah Raden Dewa Brata Sampurasun sampai tapi hati kohnya panjenengan amarasi Kang Rai ya hakal biasa ya hati itu semaka kurang lalu kohnya panjenengan datang masuk sarang sah haturkeun semaka kurang lalu kakang semua ditampi nuhun ku kapunten aja
Nusantara hingga ningali putra mahkota negara Astina Sumping nyaeta Raden Dewa Brata Santanu Dewa Putra sampun dumugi dirahanan dikan bahagia kasih semaka sarakin kalau pada sama si nuju rahaturkan semasurkan komunikan dengan kata Mas putra mahkota negara ini biasa ditampi luhur pada tapi nada mengaturkan semahaturan rau komunikan dengan menaku luhur kamu damar saya punten rek kapal kerajaan oh mana oh iya anu mau itu ada kata dia saya sampai sampai kawis nyalakan pelajar sepuh nuhun kadua nanti anu aya putra patalina sarang kaya negara Astina dina waktu saina yes paling terkaunina masyarakatna terbeda ti anak hayam ditinggalkan inungna siap deui yes malahan timbul kejadian kaula anu dina waktu ayeuna sasat kaperdi ku hamba rakyat negara kedah mangkon Prabu di negara Astina malahan wayana masyarakat seranu memongkeun rasa kaprihatinanana anu sakedahna urang sadayana didieu nangtoskeun nasib ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana supados kahirupan masyarakat ngaronjat aku kituna kaula teh emut kana Purwadaksina Purwa hartosna wiwitan Daksina hartosna wekasan kauning kekayaan masyarakat tidak waktu sekitar. Memang apa? Jadi saya dari wayana kaula emut kana Purwadaksina Purwahartosna witan Daksina Lokasante. Wire kaula parantos sumpah. Ieu sumpah teh kasaksenan ku para juata marasanga juata formaten bayar yang kahidi kaula teh moal gaduh bojo malahan gelar oge kaula teh satria wadah kaduana moal nampi warisan negara moal nampi warisan tahta kerajaan janji kaula teh kakang Rama anu payu siji putra taat ka ibu Sinarang Rama lamar di emut kana katerangan yang Gusti boleh hampura ka eta jalma boleh eta jalma tanpa ridho hampura ti indungna jeung ti bapakna naon margina dugi ka eta pangeran ngelehan anjeun yen moal ngahampura anu teu dihampura ku indung jeung ku bapak ya
Inung kanung 8 bulan melenung tapi inung hanteu timung geus takdir tinu agung salajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak runsing inung tara ieu pusing atuh pangeran modek hampura oge da puguh geuningan jerih payah ibu Sinarang Rama sok sanajan ibu Sinarang Rama teh niat nyieun kaula eta mah sasak jadi tukang lantaran kaula gubrakna gelar kalabdunya takut kitu mah gaya deui anggarkeun di negara Astina dina waktu ayeuna sarengsena dikanturkeun ku kun abdi anu jadi raja negara tah wayahna dek meredih muga Kang Rayi luntur kolbu jemar manah meninggali nu di pabrik akang teh pada meredih kasayogian Rayi karidoan Rayi abiasa nyaeta neraskeun kerajaan di negara Astina menit lepas tina caritaan kaula nu tadi abiasa ayeuna mah beureureuh karinanya we tah kitu wayahna daek teu daek abiasa kudu mangku Prabu di negara Astina dina waktuna jawab tidak kabeh masuk